Paslun alladzi utai perkara ya turu kang bisa suci ya alladzi minan najasati saking pira-pira najis iku salasun telu alhamru sawiji arak miras homer. Idza takhallalat tatkala jadi cuka ya homer binafsiha kalawan date homer. Wajildul maitatilan kulit babatang bangke. Idza dubigo tatkala disamak ya jildul maitah. Wamalan perkara soro kang dadi yasima iku hayawanan hayawan. Ieu pasal ajengan musonib bade nerangkeun istihalah wal mutahhir al mukhili. Bade ngajelaskeun tentang istihalah teh ngalih rupa, pindah posisi. Wal mutahhir al jeung perkara nu nyucikeun al muhil nu mindahkeun. Tanya. Alladiyat huru minan najasati salasun. Perkara nu bisa suci tina najis tadina najis tapi bisa jadi aya tilu perkara selain ti eta teu bisa disuci ke najis tai kotok kumaha nyucikeun sanajan ku urang diseuseuh sanajan eta digiles ku urang tai doma tai sapi moal bisa jadi datna geus najis tah ieu mah tilu perkara ieu bisa jadi suci tina najis asalna. Ahaduha kahijina al khamr miras tina naon wae jenis dibuat naon dibentukna diciptakeunna eta khamr tetap ayeuna bisa jadi suci ngan ke syaratna. Naon ai khamr teh bigu wa hiya kullu muskirin walau min nabidit tamari. Setiap nu ngamabokeun sanajan tina peresan korma. Ya, korma dipeuyeum caina. Tah eta nu bisa jadi ngamabokeun teh caina. Itu ay minal matruki minha tegasna kormana dibuang aya sesa caina anggur diperas caina dijieun dipermentasi samemeh jadi cuka eta khamr heula arak heula keur ngabres-bes ngaburuk-buk ngabudah tah eta keur jadi khamr keur jadi najis. Kumaha cenah khamr bisa jadi suci idza takhallalat binafsiha di mana jadi cuka geus liwat ayeuna proses arakna liwat jadi binafsiha ku sorangan tanpa dicampuran ku cabe baheula pan sok tina lahang lin. Geuningan sok diasupkeun kana botol urut marjan geuningan urut sirup ABC gantungkeun dina bilik dipipir. Make aya di asupan cabe anu bareureum ningan cengek nu bareureum 3 siki gitu kunaon cenah ditanyakeun teh eta make dicengekan supaya ngeunah cukana gitu padahal lamun eta ayeuna nyieun cuka seperti kitu carana henteu kudatna sorangan teu binafsiha make cengek teh tadi jadi cukana teh make bantuan cengek eta teu jadi suci teu meunang diinum eta teu meunang dikonsumsi eta cuka sabab kacampuran cengek pan tadi teh tina anggur teh diperes jadi cai berupa cai atawa lahang teh nya nyadap lahangna tah ngaburuk-buk keur jadi asupan we ku cengek tah eta teh keur najis homer teh eta si homer teh nyerep kana cengek. Jadi napal najisna kadinya pas eta homer jadi cuka tetap aya najis tina tadi sabab bantuan cengek napal kadinya homerna. Jadi anu matak bisa jadi suci homer teh di mana jadi cukana ku sorang teu dicampuranna naon. Gitu. Wajildul maitatinu kaduana kulit bangke aya doma paeh aya sapi paeh di ala kulitna ida dubigo geus kitu disamak carana nyamak
dibuang heula paleuwih tina kulit seperti sasapan daging nu marilu geuning. Itu gajih nu marilu dibuang bersihan heula tinggal kulitna terus kitu gosrok ku daun bidara nu kararesep we nu berkosok. Itu geus bersih kitu karek dipoe digaringkeun eta jadi suci. Panaselna bangke mah najis. Kulitna najis, buluna najis, dagingna najis teu meunang dikonsumsi. Gitu cenah wasaniha wasalisuha wa masoro hayawanan perkara nu jadi hewan seperti mana kadudin bilatung tuladu min ainin najasati bilatung nu ayeuna bijil nu hirup tina ain najis tina dat bangke hayam paeh bijil bilatungna suci bilatungna nama. Maksudna suci lamun eta bilatung kabawa ku urang salat hirup bilatungna teh. Tetep salatna sah. Gitu. Asal dibersihan heula ngan rek naon urang mah mau bilatung salat. Artina kitu suci teh nya. Bahkan geuningan aya di duka di Jakarta atau di mana nya eta restoran bintang 5. Restoran mewah anu aya salah satu menu nate nyaeta bilatung hayam. Kumaha carana asupkeun hayam teh kana wadah gede nya. Aya 4 5 gitu, 4 siki 5 siki asupkeun hayam teh kadinya. Sina buru. Kete pan jara di bilatung terus diantep tah bilatung eta teh renyut. Ya, bilatung eta geus seep ngadaharan daging hayam tadi nu buruk teh. Tah bilatung eta geus eueuh di kadaharan ngadahar babaturanna. Pang jagona engke tinggal hiji nu pang kuatna bilatung nepikeun ka sagede hayam kitu. Bilatung teh lain sagede kieu deui bilatung teh gede. Tah eta bilatung eta nu ayeuna rajana bilatung nu pang kuatna teh jadi menu favorit di eta restoran. Gitu. Tah eta ayeuna perkara nu jadi suci anu ayeuna jadi tina hewan tina datna sanajan tina najis mugolado aya anjing bangke babi nya aya bilatungna mah teu najis kaluar tina perkara nu najis suci manehna mah bilatung eta itu padahal eta teh timbulna tina najis jadina bilatung bakteri anu pengurai teh disebutna teh bilatung teh bakteri pengurai kullu nafsin dha'iqatul maut setiap anu boga awak-awakan bakal maut geus maot teh aya deui predator terakhir eta bakteri cek biologi mah bakteri pengurai diuraikeun tah eta teh si daging urang teh jaga ge lamun lain ahli Quran mah terus disek-sek ku bilatung diuraikeun nepikeun ka jadi buruk lalesotan kulit daging buuk urang panon pangheulana buruk teh cenah panon make panon pangheulana di daharan ku bilatung teh panon sabab panon panglobana tumpa tempo kana maksiat panglobana dosa teh panon tumpa tempo bebas panon mah gitu cenah cek ahli penelitian. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman